billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat min qablihi rusul. Wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am. Kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Qul a'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim. Wallahu was-sami'ul 'alim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Ma al-Masihu Nabi Isa ibnu Maryam putra panggoket nasib bagian Siti Maryam eta illa rasulun kecuali ansyaukul rasul. Kanjeng Nabi Isa bin Maryam eta tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan Rasul utusan Gusti Allah, terlebih ti eta. Kanjeng Nabi Isa teh kan saukur Rasul qad khalat anu geus tihula min qabli sampai Nabi Isa saha ar-rusul pirang-pirang utusan.
Kanjeng Nabi Isa itu tidak lain dan tidak bukan dan saupun Rasul seperti Rasul-Rasul anu bahwa yang dimitlahu laisa bi ilahin lain pangeran kama za'atu sakumaha jalma-jalma urang Nasrani nyangka bahwa Kanjeng Nabi Isa teh pangeran. Wa illa lama mato dalam Kanjeng Nabi Isa lain Rasul, lawan Kanjeng Nabi Isa teh pangeran, kemudian Rasul-Rasul nu kamari dihulakeun pangeran ka lupa. Wa ummuhu sareng ari ibuna Kanjeng Nabi Isa eta siddiqah. Mubalaghatun fi sidqi anu banget benerna. No benerna teu bohong nya. Banget benerna. Karena yakulani ta'am. Jadi karena butos ieu Kanjeng Nabi Isa sareng ibuna Siti Maryam teh yakulani naruang duanana atau ama kana nadaharan kagari mah siga tuh saja Kanjeng Nabi Isa barang tuan Siti Maryam barang tuan kagari mah minal hayawanat siga hewan-hewan anu saja wa makana kadzalika la yakunu ilahan lamun sok barang dahar berarti lain pangeran barang dahar jajan soal bisa barangnya sahabat tadi tarkibihi gak berarti itu ayat susunana walau bihi lemah berarti butuh karena dahar sokna wa ma yansha'u minhu minal bawl wal qait lamun aya dahar kali itu aya ngisi aya minum kali itu aya banyak pangeran ngisi. Allah Akbar. Eta teh punten meureunan dileonkeun ku para ahli kitab terdahulu namanya ku orang-orang Nasrani anu terdahulu. Kabelah ieu. Ayeuna zaman Kanjeng Nabi Isa masih-masihnya anu nganggap Kanjeng Nabi Isa pangeran teh. Mulai dipaleotkeun aya agama Kristen teh tim mimiti dijieun ku nanggara teh Paulus mimiti ngayekeun teh pamingpinan teh oh teh itu nama mana tadi teh unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati unzur gerakan tingali ku anjeun kasih Muhammad kaifa kana kumaha nubayyinu mertelakeun kami nu agung Gusti Allah lahum kayu anu saha ayat kana pirang-pirang ayat anu nuduhkeun kana kawahdaniatan anak kami Gusti Allah padahal mah geus kurang kumaha Gusti Allah jelasna ya geus kurang kumaha jelasna ku kami dituduhkeun ayat-ayat anu nuduhkeun kana kawahdaniatan kami tapi jelema teh teu ngarti keneh bae teu kahalar ieu keneh bae padahal mah jelas lagi-lagi banyak pangeran madang mun lapar kita teh butuh karena dahar ya pangeran butuh karena saja dan pangeran temenan butuh karena saja Zul anna yufakun thumma terus itu zul karena ningali aja kasih Muhammad anna yufakuna karena kumaha dibelokkeun eta jalma-jalma Nasrani yusrafuna lil haq makiami Quran diparengkolkeun padahal mah dalil begitu jelas tapi mengkol tadinya dulu itu padahal mah kurang kumaha Gusti Allah teh
jelas nah eta kami nerangkeun ayat. Terus deui eta kumaha keun letak kami bare kitu padahal mah dalil geus Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Qul bejakeun wajib Rasul Muhammad ata'buduna nah pada ibadah haleun kabeh min dunillahi bari saliyana Gusti Allah maka perkara layang liku anu teu ngamiliki perkara laku pikeun anjeun kabeh dharran kana kamadaratan wala naf'an jeung teu ngamiliki kana kamanfaatan. Bejakeun ku anjeun Rasul Muhammad eta kajalan perkara itu. Nah geuning ari ibadah kalian Gusti Allah kana perkara henteu matakna naha lamun teu ibadahan. Jeung henteu matakna naha henteu ngaman teu mere manfaat naon-naon lamun di ibadahan. Da teu ngaruh. Teu ngaruh salian Gusti Allah. Ya. Dan teu bisa nanaha salian Gusti Allah. Teu bisa nanahan, teu bisa ngarizkian, teu bisa ngahirupan, teu bisa ngamalkan. Ibadah nakarakan kali itu padahal mah nu bisa nu kitu nu kieu mah saukur Gusti Allah. Wallahu huwas samiul alim. Wallahu jabari Gusti Allah terbuangan saukur Gusti Allah tasaeun wa huwa ta'ala Gusti Allah Sami'u dan anu maha ngarung kana ucapan-ucapan aranjeun kabeh al-alimu tur anu maha uninga kana tingkah aranjeun kabeh. Itu istifham kali. Atabun nahakeun ibadah maksudna heuh ulah nanahaan. Ini ibadah kalian Gusti Allah. Nanaha anda termatak jadi nanaha lalu berarti ibadah nyembah kalian Gusti dan moal mere manfaat disembah ya lamun teu disembah moal mata mador jadi nanaha justru lamun nyembah kalian Gusti Allah kalahkah nimbulkeun benduna Gusti Allah. Wal bejakeun kajian Rasul Muhammad ya ahlal kitab he ahli kitab urang Yahudi urang Nasrani ye la taglu ulah ngaliwatan batas aranjeun kabeh fi dinikum dina agama aranjeun kabeh uluan geurol haki kalam liwat batas anu teu bener bi antarno Isa autar fa'u faqo haki urang Yahudi mah tidak mengakui karena kalau sudah Nabi Isa sehingga syariat anu dibawakan ku kanjeng Nabi Isa kitab dibawakan Nabi Isa tidak diakui sama sekali. Ayo orang Nasrani eta maluhur teuing antar fa'u faqi bandingku ngagung penting ke kanjeng Nabi Isa sehingga kanjeng Nabi Isa diposisikan luhur teuing disejajarkeun jeung pangeran. Ulah liwat batas. Geus pokona kanjeng Nabi Isa teh rasul seperti rasul-rasul anu dewasa tugasna nepikeun risalah. Tanya membedakeun perkara anu dititah dibedakeun Gusti Allah. Tak kitu. Ngajak bener Nabi mintakan bener nyarak dina salah jeung sieuna anu salah. Kain pangeran coba tuh disembah temenang disembah itu temenang disembah mantap cegas bisa dina Islam gitunya dibatasi bisa dengan ulah sampai ke aya anu nu salah nempatkeun kanjeng Nabi luhur teuing kanjeng Nabi rasul
utusan Gusti Allah, hamba Gusti Allah, abduhu wa rasuluhu, hamba Gusti Allah. Wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qablu, wala tattabi'u ulah nuturkeun arajan kabeh ahwa qaumin pirang-pirang hawa nafsuna kaum qad dhallu anu geus temen-temen sasar ieu kaum min qablu sameme salasan aya dikudu bau asal itu sehingga pendahulu ulah nuturkeun hawa nafsuna paha pendahuluna anu geus sasar ti heula kabaleuneur ka dieu geus kajen nu baheula ulah ditanggutan teh ayeuna mah malikir ka bener wa adallu katsira nu baheula geus salasan jeung nyasarkeun kaloloban ti manusia wa dhallu an sawa'is sabil jeung sasar eta kaum kabeh jauh dina jalan anu lempeng ulah sok geura malikir nya geura malender sing lurus jalan agama ulah mengkol geus pokokna mah sing lurus kena jelema ka surga mun mengkol mah teh moal datang ka surga teh. Sadaqallahu